Ih, si Desina hes ke? Teu kawawa amat aing nempos ya, Des. Haduh. Des. Nempos ya keur hes kieu mah. Sok laju hayang marende bae aing mah. Ku geulis ya Desi. Mirip jasa emang guys ya mah jeung mantan pamajikan aing. Des, meunang meureun nya. Aing nyium heutik be. Astagfirullah, Mang Didin dek naon ayo? Ganeng, Mang Didin dek naon ge? sudah ganeng, mau bomong. Sia, mending coba ya. Saya cekal HP aing, saya fotokan aing si Desi. Fotokeun kumaha, Mang? Ku aya bae. Coba bacot, kadi ge. Kumaha? Naik geus ya. Kayak ini beli gua capek, Bang. Kumaha, Mang? Gas Jo, bisnis ieu mah. Ya, oke lah. Lo ganeng. Ih, fotokan aing ya. Terus kayak Gusia, fotonya cucinya. Gusia tempelkeun di net yang listrik ke, di net yang imah ke. Siap, Mang. Geus geura diuk Mang Didin kadinya. Kurang fotokeun. Oke. Jo, diuk Jo, jadi tripod gran. Mang. 1, 2. Mantap. Di Mang. Kiring cicing sana. Jo, coba amat itu orang ngisi foto nak. Rajin lah, kan supaya warga dia nyamun kabeh, Mang. Tak ada di pikah yang kusi botunana ge. Botuna. Kira pasal tadi teh. Lem. Kadian. Geus pas kan? Woi, ukur pas kan? Benar. Set. Geus ya, kieu. Terus Pengumuman. Botuna mesum. bakal sebetulnya. Badung ongko aki-aki mesum bae. Deuh, Hese amat, Mang. geura ih. Upat bisa. Ya jadi tah. Udah ge. Si botuna ganteng dari foto di tukang mah. Buk naik klimis lagi. Entas meureun. Iya. Mantap ieu mah. Nah, jadi Mang ieu. Mantap deh. Oke, kenal lah. Oh, ganeng. Dibalik. Bener Gelar, Mang. bisnis ya. Botuna mesum. Botuna nakal. Botuna. Wede. Viral ieu mah Jo, salembur ieu tak viral. Wancap. Botuna tak viral. Yuk. Ayo. Ganteng. Jadi memang iya, Mang ya. Satu Jo. Kayak botuna Terkelar. di mana-mana foto botuna. Yoyoy. Unggal tihang, unggal anduk, foto botuna. Mang tadi apa, Mang? Kedua, kurang atau mana? Tah. Botuna. Botuna najis. Ih, seamat sih. Chan. Yo, waduh. Kalau nempel mah bisnis orang gagal kayaknya. Es. Ya si botuna jeung teh desi be. Si Botuna jeung Teh Desi lain eta met, boa lain. Baca ya ku nya kedong yo. Tah, baca tuh. Didin Sugiono kepergok mesum dengan Desi. Oh sih. Alam jada dong sebetulnya kotlot ge bejajasa ngisi lembur ibae. Tapi met, kira-kira sahanya anu nyebarkeun foto-foto ieu ngisinkeun lembur urang bae. Ai blind mah disumputkeun malah disebarkeun kieu. Teu nyaho aing ge. Langsung lah. Kemana met? Urang kalau tadi sieulan tanyakeun masalah foto ieu. Ayo ge. Ayo. Tuh, Bek.
baju teh Desi sarojing dipoto. Atau berarti emang bener eta teh Desi jeung si Botuna, Met. Parah. Coba Bek, udang teh di sini. Teh Desi. Teh, udang teh. Teh, Aya naon sih ya? Nuk belanja lain. lain dek belanja kami mah teh. Tepo ya, foto teh Desi, naon segitu. Foto saha ieu Memet? Pakai nanya segala. Jelas eta foto teh Desi, si Botuna. Baca tah. Didin Sugiono kepergok mesum dengan Desi. Kira-kira motona ieu. Mana kami nyaho teh? Si Ai foto menang di mana atuh? Kami manggi foto eta di tiang listrik di ditu. Kok bisa sih? Geus teh, ulah balaga polos. Teh Desi bisa-bisana sih mesum jeung si Botuna. Parah jasa. Gedek si arup-arup. Parah. Aing nyahononon ge henteu. Aing teh tadi hees bae di dieu. Nu bener teh Desi teh naon. Sumpah Memet. Debe ya. Nah, tetep mang. Setting Jo. Sakit. Rapi. Sip. Siap. Botuna. Bocah tua. Najis. Ini parah sih. Supaya nyeureut sadunia ieu mah kalakuan si Botuna. Nah, mantap ya. Ayo, Bang. Foto naon ieu? Ih. Didin Sugiono kepergok mesum dengan Desi. Eta sia. Beneran yuk. Foto si Didin jeung si Desi kan mesum. Ini parah nih. Pasti anu teu bener ieu mah yo. Aduh. Wah, bekas ieu mah. Kedeng deui aing kawin jeung si Desi. Geus teu kabayang, mantep kelar pokona mah. Didin. Iya, Des. Maksudnya naon ya? Oh, aing kita nyaho, Des. Aya foto-foto ieu di mana-mana. Mal mungkin sih teh nyahoana naon. Beneran teu nyaho, Des. Aing mah nu motona ge teh nyaho-nyaho acan. Kayak heula mang, itina kilah urang neuk nanya, Mang Didi neuk naon di foto eta nyosok kata Desi. Nyium doang heutik. Eta sia garila amat aing geus dicium ku sia Didin. Ih, nikmat meureun Desi, lain gila. Borok ku nikmat, mentak borokan di mah pipi aing dicium ku sia mah. Wajib disertu eta mah teh. Sembarangan saya subek aing ngomong. Emangna bibir aing mengandung najis muga lado. Geus geuning sia Didin haram cadah sia. Des, sabar Des, sabar. Sabar. Geus teu bisa sabar aing gos kieu mah. Soalna sih geus ngelecehkeun aing. Hilap aing Des. Hilap cenah. Cenah amat sih eta ngomong. Sabar Des, sabar. Kieu Des. Tadi aing geus kapagi Pak RT, ju aing disidang di imah Pak RT. Di sidang naon sia? Jadi kieu Des. Horeng Pak RT ge geus nempoun ieu kana foto-foto ieu. Laju aing ku Pak RT titah tanggung jawab Des. Aing dititah ngawin sia. Hah? Aing teh kawin sia? Oh, Pak RT ngancam aing, lamun urang sampe teu kawin, Pak RT bakalan ngusir urang di lembur ieu, Des. Nu bener Mang, Pak RT ngacam kitu. Oh, Met, swear aing mah teu bohong, Met. Dek keneh kasamber gelap halo ta si Subek. Tanyakeun sia ka ditu teu percaya mah ka imah Pak RT. Waduh, kira aku aing kudu kawin jeung jelema kos si Didin. Apes amat hirup aing. Kok apes, Des? Apes lah, aing mah geulis. Kira aku boga salaki kos sia, kos tutut. Eta sia. Sabar teh, kirim nasib beung si mah. Oh teh, nu kumaha deui itu? Daripada Teh Desi jeung Mang Didin diusir di lembur ieu, mending kawin. Kumaha, Des? Siap teu kawin jeung AA? Honggeus ge lah, pasrah aing geus kieu mah. Hah? Will you marry me? Maukah kau menikah denganku? Oh, aing diusir di dieu di tanah kelahiran aing. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, geus Des. Ayeuna keneh urang kawin nya. Aing neuk balik heula berarti ayeuna nya. Neuk ganti pakaian heula. Pet. Langgonnya my love ku. Apes dak hirup aing mah. Yang sabar teh nya.
Oh teh, sing sabar teh. Terus teh, dieu kala teh, dieu kala. Des, ieu maksudna naon foto kos kieu? Coba bere penjelasan aing. Nyaho aing ge lah. Teu nyaho. Mang, jadi teh Desi mah emang teh nyaho naon, teh Desi keur hees terus dicium ku si botuna. Eta sia haram jada amat si Didin. Berarti anu moto jeung anu nyebarkeun ge si Didin keneh ieu mah. Lain mang, anu moto jangan nyebarkeun mah, mani dieu teh nyahueun. Piraku lah. Oh, tadi geus tegur di dieu mang di dina. Aneh amat. Aing mah lina naon? Sieun PRT nyahun doang, Des. Bisa bahaya sia. Pugu PRT geus nyahueun, Mang. Ho tah. Oh, ju cenah PRT ngancam Teh Desi jeung Mang Didin dek diusir di lembur ieu lamun Mang Didin teu kawin jeung Teh Desi. Nu bener sia PRT ngomong kos kitu. Oh, cenah ge. Waduh gawat. Gawat. Des. Sia ulah sampainya kawin jeung si Didin. Sia mah kawin jeung aing bae. Leus teuing sia diusir ge. Ke sia pindah imahna jeung aing cicing di komplek anu mewah teh ya. Teu bisa, Day. Aing mah geus mutuskeun teu kawin jeung si Didin. Ih, Des kitu amat. Aing embung diusir di lembur ieu tanah kelahiran aing. Sampai ieu ge aing embung ninggalkeun. Des, ke mana, Des? Des, ulah tinggalkeun aing kawin, Des. Aduh. Mang. Sabar, Sabar, Mang ya. Mang. Mang dek, Mang. Mang. Kumaha aing mah. Geus beres mah pegangan tenang ge nya. Oh, Mang. Terus. Tapi oge nya muter-muter lembur nempel-nempel. Oh, aja orang gedenya lu, Bu. Tadi. Mang. Woi. Mang, kami geus beres, Mang, nyebarkeun foto-fotona. Bagus, kerja kalian luar biasa. Iya dong. Berarti tugas kami dua geus beres nya, Mang. Wah, encan dong. Naon deui? Sia ayeuna duaan dandanan aing heula. Aing teh kawin ayeuna jeung si Desi. Kawin. Iya dong, weh. Pokoknya sia dandanan aing ya. Oke, aing naon ngaranna? Neuk dandan heula ganti baju sia tangguhan di dia duaan. Tenang kayak koin bere bonus. Asik, resep ya. Oke. Pokoknya sia tangguhan yang gede, oke? Oke, Bosku. Nuhun Bosku diberi bonus. Ngomong-ngomong imah aing belah mana kerja? Oke. Di Cirebon. Dek kawin bawa imah ya. Karek dek doang ge. Mang kacamata nama. Sabar, Mang. Sabar, teu bisa sabar aing. Geus lah. Aing teu bisa cicing bae aing kudu bertindak ieu mah. Mang, ke mana, Mang? Sabar amat. Kemana, Des? Waduh, Met. Mang Dadai bunuh diri moal eta. Teu nyaho. Sieun aing ngebek. Sieun bunuh diri doang eta jelema. Oh, Soalnya mah ada cita mati jasa teh Desi. oh bener, Met. Betul dah tuh. Woi guys, kumaha? Aing geus keren can ya? Widih, tapi Mang, Mang Didin ya. Mang Didin udah kawin apa? Udah nyunatan sih, kos bengkong. Pinekun. Nyebut aing kos bengkong cenah. Atuh nu kawin lah benjok. Sunatan ya sunatan. Sunatan dia. Kumaha aing keren kan? Hah? Keren Mang, keren. Keren sih Mang, tapi jelas lah. kayaknya banget Mang Didin kudu dipoles heula ya supaya ulah hidung teuing kos jubur seng. Sia, Jo. Kayak aing ngomong sih mah, atuh bahasa nunggu-nanggun kayak kadangnya ka aing teh nyebut ka aing kos jubur sayang segala. Kumaha tuh Mang, tutung jasa sama tuh. Tindakan sia malah. Geus ya, dandanan aing ya. Aing mau bedak tah. Jeung lipan. Wis bener Mang. Supaya bener mah. Emang kudu di make up heula Mang. Atuh iyalah jelas. Mang, tapi eta bedak yang listrikna boga saha? Boga mantan pamajikan aing kerja teh dibawa. Oh, Hanggeus udah make upan aing ya. kedeng Mang ya. Make up Jo. Aing kumaha peureum ulah? Ulah. Ulah. Pakai. Geserkeun Jo. Oke. Titingnya Wah, pokoknya keren ya, Bang. diwodakan heula supaya leeh. Dak jubur seeng di bedakan. Jubur saeng deui be. Pinekun. Jeung Sing rapi, Jo. Oh Mang, tenang be. Bisa ento. Ih, tanya ho. kadang Mang Didin Mak upah make internasional urang. make gitu ya supaya ngabaranya aya. Gedeng ge. Sabar.
Paling nomor kawin di bedakan. Kalau ge makana. Akhirnya ge. Ada. Titing mang. Anjing bae di tadi ge. Maksudna eta tah irona supaya ulah kempis-kempis bae. Ulah ambekan. Modal merenang cambekan mah. Kajen lah. Memang tah mang. Ya. Kagen tah. Ah, di ge. Bibir mana itu mana? Panyenkeun mang panyenkeun. Ya. Loh-lohan. Lohan yo. Oke, minggir. Kes gurame. Kan kadinya jo. Kerja aman kok, Mang. Hah? Kerja aman ya, kerja aman beneran. Titing. Ya. Percaya nggak sih Benjo mah? Dolah. Ai masalah dandanan mah. Lah, Gas Bang lah, cukup sakege geus ganteng. nu bener jo. Bener Bang, geus joker. Joker kos mah joker ganteng Joker kok. anu gabarawa kali itu. Ganteng berarti ho. Oh, oke, ai ganteng mah. Perfect ya sama Mang Didin deh. Keren ho. Keren mah perfect Mang Didin. Mang. Kok Mang Didin bisa nikah secepet iya sih jeung si Desi? Ya mah. Aduh aing mah jelema jenius, Dil. Lain jelema sembarangan. Maksudnya? Jadi kieu, Dil. Aing tadi geus kapanggih jeung si Desi. Si Desi marah-marah, Dil. Main geus nempoun foto anu disebar ku saria teh ya. Terus Aduh aing minta maaf lah ka manehna bahwa aing hilap. Terus aing ngarang cerita be. Bahwa aing kapanggih jeung Pak RT. Terus cek Pak RT, "Den, sia kudu kawin si Desi. Lamun teu dikawin sia bakal diusir ku aing di lembur ieu." Padahal mah aing kapanggih cinta jeung Pak RT. Ngarang cerita doang. hebat Mang Didin Aduh iyalah, Didin teh ya gitu loh. Aduh kan iya, Dil. Tujuan aing ge, moal bae aing ditahan motokeun aing jeung si Desi, tujuan aing kieu, Dil, supaya si Desi mau tidak mau kawin jeung aing. Keren nggak itu Mang Didin? Luar biasa. Pastilah. luar biasa. Mantap. Paras ya Didin, dibongkar sia ku aing ke si Desi. Untung aing boga buktina ieu. Mampus ya duda buluk. Awas sia ku aing. Aku saya angger aing. Saya aing teu ka bawah, angger njot-njot. Ayo. Edak mun si Desi teh ya. Entah Mang, balik mun tadi si mah. Oh kitunya, aing kudu geura pake si Desi mah. Ndek nampokeun video si Didin jeung si Sanil jeung si Benjo. Video naon, Mang? Yo, tampok ku sia yo. Kedong. Mana, Mang? Mana? Celemet. Oh. Aduh aing mah jelema jenius, Dil. Lain jelema sembarangan. Jadi kieu, Dil. Aing tadi geus kapanggih si Desi. Si Desi marah-marah, Dil. Main geus nempoun foto anu disebar ku saria teh ya. Terus aduh aing minta maaf lah ka manehna. Bahwa aing hilap. Terus aing ngarang cerita be. Bahwa aing kapanggih jeung Pak RT. Terus jeung Pak RT, "Den, sia kudu kawin si Desi. Lamun teu dikawin sia bakal diusir ku aing di lembur ieu." Padahal mah aing kapanggih cinta jeung Pak RT. Parah amat si Botuna. Oh, parah si Didin kudu dibawa berobat. Geus hayu urang ke si Desi yuk. Ayo. Des, kok siap di dia sih? Kan orang udah kawin. Kok sih malah can siap-siap sih, can salin. Aduh, aing mah. Des, siap kunaon? Mang, si Desi mah kawinnya yang diajatkeun beureun. Oh, gitunya. Des, asa yang diajatkeun mah tenang, kayak yang diajatkeun. Ayeuna mah urang nikah bae heula. Kehajatan nyusul, oke? Aing mah mung dihajatkeun kok, aing kawinna jeung si Amah. Kunaon emang? Isin aing dipajangna di pelaminan. Banyak dipajang jeung duda lepet kosia. Teh sia. Ganeng sia barudak, ulah sadore. Wah. Des. Tapi kan urang jadi kan ayeuna kawinna. Kuari tadin kawinna. Atuh lah. Memang sih geus ngomong ke penghuluna bahwa orang teu kawin kuari. Oh, tenang. Gampang eta mah. Dil, Jo,
Sia ka imah Pak penghulu ayeuna. Bejakeun, aing teu kawin kitu jeung si Desi ayeuna. Siap, Mang. Sip. Deden, sia mau matak jadi kau si Desi. Des ya dulu, video blog tiluan yo. Yo dulu Des. Kamu Des sampai anggus. Naon maksudna sih, Sia? Cicing sia bukti mah. Akan sia ta. Iya, kau. Mulai bisa ngelak sia. Oh, jadi emang ini disetting ku sia Din supaya sia bisa kawin jeung aing. Pakai ngabohong mau Pak RT segala di sia. Des, si Dede mah bohong. Eta mah video editan meureun. Video editan naon sia Deden? Beungeut sia tah anu editan, serem doang film, doang monster di film Ultraman. Eta sia. Parah sia Din. Sia dilaporkan sih kan ke polisi. Ieu ngaranna pelecehan jeung penipuan. Tuh bukti nang saya dina video. Des, ulah dilaporkeun Des. Munduk dilaporkeun mah tuh si Sadil bae jeung si Benjo. Kan manehna anu nyebarkeun fotona ge. Nah, si Mang Didin. Orang kami mah dititah Mang Didin kok. Yaho dasar laki edan. Kabehan bae teh laporkeun tuman. Oh, bener. Bener. Tiluan teh laporkeun. Oh benar. Ulah ih, Des ampun, ulah dilaporkeun aing ka polisi. Daripada dilaporkeun ka polisi mah mending urang jadikeun kawin yeuh ayeuna. Sayang amat. Dai, kirim video eta ke HP aing jeung jadi bukti. Oke siap Des. Kirim. Jo, kabur Jo. Hei Deden, gua ke mana apaan Deden? Udah Dai, kudu sampai menang deui. Matt, Bek, mending sia copot-copotkeun foto-foto aing jeung si Didin. Pasti lo bakene anu narempel di mana. Bek, si bebek, kulap aing mah. Ih, aing bae tah sorangan. Ulah sok sarebul ya 20.000 duaan. Ayo Bek. Ih, Met, mau narik buke. Kabeh sianya ulah sampai anu ketinggalan. Oke, siap. Hei, buat sudah. Hei, benjolan. Tungguin aja, apa enggak? Aduh.